Hirup mah tong rudat. Kamana ieu sepatu bote geus eueuh deui wae ya. Itu eueuh ieu eueuh. Moal salah ieu ku Haji Cendol ieu. Geus mulai ieu ocon teh ieu. Sijana bakal panggih cuy di Haji Cendol kuring wanggit teangan kurang. Oh ieu ajak we ocon. Lihat udah banyak ya. Lagu dipake eueuh. Oh, itu tuh Haji Cendol na aya geuning. Tanyakeun. Aing gagal panen ieu. Posisi tanah kudu dipelakan kunaon biar aku ku aing kudu dipelakan ikan. Amikeun carana kita rada beres kawas nu itu tuh. Tah amun kitu carana mah berarti ieu teh kudu urang baheula bagian teh. Jadi kurang teh bisa dikelola anu beres. Sangkan jadi duit. Amun kitu carana mah urang heueuh. Isu pageto urang kudu anggeuskeun heula ieu. Bener. Ari kitu carana. Ayeuna bonteng gagal. Jadi posisi urang kudu kumaha nya euy. Kayak dia mau melakukan teh mau benar. Aduh, itu si Wana aing inget anjing sepatu bot aing can dianterkeun kumaha. Awas endol sok aing ditanyakeun sepatu aing ge. Dong, didinya make sepatu urang geus ka ditu, geus ka dieu, ka dapur eueuh, ka hareup eueuh, ka kandang hayam eueuh. Mani lieur urang neangan sepatu. Kumaha ieu? Nah, channel jadi kieu. Naon nih channel ge? Ih, channel bisa jadi kieu. Sepatu dipake ku didinya, teu dicokot ku didinya. Sepatu, sepatu. Dia. Aing si channel jadi gila. Kayak jadi bingung si channel bisa jadi gila.
Iya, sepatu. Gitu. Beda diberi kopi. Beri kopi pakai tai kucing. Wah, tai kucing. Mau gitu si channel teh gitu. Beda gara-gara diberi si kopi make tai ucing ku dewek teh memang diheureuyan kurang teh. Oh, sepatu ke mana? Sepatu pakai ke mana? Ieu mah kuduna sigana dibere. Enyo. Geuning dirinya bisa ngomong, Ji. Ya bisa ada orang mah rek sepatu mah aya. Nah, atuh bawa kadikeun. Tah sepatu. Wah. Tah. Oh, Pake. liur kali itu liur Oh. dipake ku dewek. Nah, kita dipake. Oh, ayo aya naon no cepel-cepel kieu. Tai ucing maneh ka urang kamari ngaheurean ayeuna ngaheurean hiji-hiji.